urang cahayaan apa henteu hate urang nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah resep beta asal aya tongtrong we haju bae diome resep nya resep ngome tongtrong tah sarua jeung ngome tasbih gitu tah ai babacaan mah tilok tasbih di kieu-kieu basa bawa tasbih tuh bener babacaan mah tilok babacaan lagi ngan kieu doang kabayar moal ya Allah ya Rabbi eta mah penipu sebenarnya mah atuh penipu tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta Masya Allah nah di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena Islamna berarti bener. Nah lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga tilu kos Haji Pendi tilunya nama KTP teh oh loba batur mah hese KTP-nya mah tilu eta lah bajingan teh kos kitu eta tilu. Nah iya KTP nama Islam jelemana Islam tetapi daek ngalaksanakeun maksiat kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu koto kunyana di kitu-kitu tah naonna karangarana jangjang naon ngaranna tah tuh nyalawan teh tolol teh coba aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna jantur aing ge nyawa nang disiakan eta atuh lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna dipale eta teh diadukeun bareng kos kitu eta urang cayur tolol tah kos kitu tah urang cayur eta pagawe mang cayur eta sebenarnya nah lamun masih keneh daya kos kitu tah ya Islam mah Islam tapi daya keneh main remi daya keneh main catur daya keneh main gaple anu osok di kitu-kitu tah plok naon ngaranna tuh nyahoan bandarna renyana meureun mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya tah eta daya keneh kos kitu boga TV keneh tuh eta nonton TV naon maksudna coba mun pake maca sholawat sabaraha jam eta nonton TV mun pake maca sholawat Masya Allah sabaraha ratus urang kieu bae di TV kos do oplo eta teh hayu saya pikir kotak terus dengar orang keneh mah potongan kos kieu atuh aja huis geus lain di hulu ka jembut-jembut. Masa keneh nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek kalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumahakan Gusti Allah dina Al-Qur'an wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup kieu tapi mang uting wajar lah neangan deui tuh saya calonna nah itu masalah dua habak sekali lah tah iya
lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan maksiat terus Islam tapi terus we maksiat mulai tah lamun geus loba maksiat ibadah teh ibadah ih sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid teh nya deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha wallahu a'lam weh sia ka masjid emang aya naon karpetna geus diganti ku ari bener sia yeuh ku ari mah wow hebat biasa nyana ka dinya ka masjid goblok jantu cek nya teh keluar deui tolol teh coba atuh dilalaga kitu supaya ka masjid ieu ka masjid nempo doang di jandela ya tuh diganti atuh geus teu teu asup-asup acan eta berat dek asup ka masjid tah ieu cahayaan wa man lam yaj'alillahu nuro fama lahu min nur lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya eueuh cahayaan di mana-mana geus eueuh cahayaan sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga nu muka lawang tuh dia paling teh sia horeng tuh ada ya kira-kira ieu mah ieu ngajian nu di dieu ye kira-kira ye nu di dieu ye ye cahayaan apa henteu sih sebenarnya guys urang mah neuk danya be cak urang dieu mah Haji Pendi cahayaan teh tuh henteu eta ku kabehan henteu cenah deui berarti budak palinter nyaho nya ge Rusdi atuh gebelek begadeulan eueuh cahayaan sakieu sebab carita TV jana pangbogaan panggedena carita HP boga 3 HP-na atuh carita tilok ngabohong raja bohong atuh geus eueuh cahayaan budak ge nyahoan henteu cek cenah geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak be sakali deui cahayaan teh tuh cahayaan lementak sama kula masuk ingin ka dongeng da dongeng nah aya urang kitu India aya urang Arab aya urang Indonesia kabarna urang Indonesia Haji Pendi ya 3 nah ieu cek jala ieu aya kandang embe bau pak kuat-kuat ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ke deh ieu pak kuat-kuat coba saha nu kuat di kandang embe ayo embena aya di dinya embena aya di dinya bau nya hangset embena ge aya mulai orang India heula asup urang India ka dinya tahan ku nya oh geus ngap-ngapan oh geus 10 menit doang kuatna keluar wah cek urang India waduh tidak nehi cek gitu aduh Masya Allah kekuat cekena guys tekuat nah wari orang Arab dah orang Arab Baduy wah pan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung asana ieu mah kuat ieu mah asop nomor kadua aja tenang seserian rada deres kuat 20 menit wow nah hampir sarua kan yang Baduy mah embe tapi kan masalah tak embe teh masalah ngan 20 menit doang wah cek orang Baduy teu kuat cek tetap bau biasa nah bagian orang Indonesia Haji Pendi nah asup kadinya karak 5 menit doang embe nu keluar sak embe teu kuat aing teh eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarada ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur eueuh cahayaan sok di dieu Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dieu teuk datang teu kalabur bae ge
atuh kutub robana ditinggal kutub robani paling ge jeung si golib bae didinya kapaksa golib ge tah ieu ulah lalawara eueuh cahayaan teh eueuh cahayaan ulah manusia mbege kalabur bau di samping bau enek di samping enek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan henteu sih nu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah encan masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 es eta cahayaan aya cahayaan masya Allah geus ke malah ka sare cekna sakedeung deui salat bersih 3 leun berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu tuh kaluar di masjid urang ngantongan duit dirinya aya kotak nah hasupkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek orang cayur gegedena orang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kedua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimin ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui nah bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat nangga hukuman pang adil-adilna eueuh di hakim nu paling hebat Allah wayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil hakim urang sadar
aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ya dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amatnya ceknya ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung di solear mah aing mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tu kadeuleuh mah aya ge sabarna nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia ini sakit geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore aman aing ye tuh coba ge ketika urang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba teh manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh Gusti kos gitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nur di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos gitu tadi tanu mandak urang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bakal lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu tah deukeutan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi misalnya aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa aing penta tah Allah meresepeun jasa dipenta haji pendek mau dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak tah urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah taqallaku bi akhlaqillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah. Nah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad. Begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare
barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah pang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing tah mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnyana masyaallah kaget nyana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat jana mah ngimpi diudag-udag anjing sanggeusna diudag anjing ngajunyana kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pendi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya anu raga ka sumur aya anu gering aya anu perang aya anu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ke Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nunggus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi hirup kene ngana gua sehat deh malah mama ke susuit deh aya jahe ge sweet tolol tuh coba lah ieu urusan Allah nah balik deui lamun hate urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani geus tani terus parena bagus kabladieuna gacung hapa nah urang kan ngomong ji kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupukna dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah dipareuman make cai atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu dipareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia ada zakat teh moal geuran zakat geuran dikaluarkeun pareum sorangan seureu pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum ribut heula eta tadi gara demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae tah ewak ieu
ayo hulu nak itu kita kan zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu qalbu nan can aya cahayaan Islam nan can aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai eungkeuy-eungkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan lah tilu aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui inna dina indallahil Islam saenyana agama leuwih pikaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah embu ngalaksanakeun laranganana daek ngalaksanakeun parentah Allah ngajauhan laranganana eta berarti mulai cahaya nomor kahiji lamun naik cahaya nomor kadua sadar kana putusan Allah di diri urang atawa soal harta atawa soal penyakit atawa soal naon bae nu patali jeung diri urang atawa jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah naon ialah mempersiapkeun jang maot mebeh datangna maot eta adalah memerlukan cahaya di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut orang ngazakat mempersiapkan jang maut orang puasa mempersiapkan jang maut orang haji mempersiapkan jang maut orang baca Quran mempersiapkan jang maut orang tahajud orang duha zikir maca sholawat berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkeun maut mebeh datang maut berarti geus aya cahaya. Nah tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang ngan meunang capek doang tak perluna cahaya kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik
budak leutik salat mah salat bae pan teteh ge cenah salat nage jatuh jauheun karena agungna Gusti Allah sok geura tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah giliran nya ndek diuk diteuneungan parantina kol bedug di dieu tah atur ku eta karana salat budak leutik teh nyaho kaagungan Gusti Allah sadajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana kaagungan Gusti Allah oko salatna budak leutik nanaonan jadi kudu urang teh memperhatikan kamaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan geus kunaon eta getolamat maca shalawat dagang karung abeh laku da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu capek tata ibadah kos kitu capek pen ulah kitu ada atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak wanita maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nyanes ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah ge supaya ada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teh nyaho kana kemahagungan Gusti Allah geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala karak ta eta ibadah nu mantep geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah teh kon bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake eueuh naonan sebab sedekahna aya karna hayang naik jabatan gitu kene calon bupati Gus Puguh calon presiden utama haji penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa adapun kadituna lah cek Kangjeng Nabi gampang nu kadituna mah asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahayana dua cara hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngerti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah ieu takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku hari paring doa anak kitu kabeh tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sodakoh manehanana milu lah ka jero kuburan teh ternyata horeng di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caak cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkeun di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali
nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ke ditimbang kula batur ya Allah aya ieu saya ieu kula zakat cek cenah ya Allah aya ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang haji pedi teh di jero kuburan ieu si hajore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak haji pedi si hajore amat bahasa pan batur mah haji ieu batur di mana aya eta nyadekeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkaning eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya duh kula di kamari jandar masyaallah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Pak Haji masyaallah kesia lamun teu boga deui ka deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon sih kula di kamari jandar boan sia ye tuh neangan cara aing coba direk neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah Masya Allah cek ugal ledeng Haji Pendi eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana ya Allah ya Rabbi urang ayeuna nyieun masjid tah den kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburanana tiis ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas ge haju leumpang ge kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah itu Haji Pendi bapan nyana mah lain meulikeun non kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas cenah mah di kuburan atuh cek Haji Pendi malaikat ieu naon li panas lah maling kipas ya mentek sih ada ngaji ke masjid gede ai bebejana mah ka masyarakat deui diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki orang diganti ge memang konon sirama nah aya ustad maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na aya tah henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeunna henteu kunaon eta
ialah cahayaan di jero kolbu urang Islam teu aya cahayaan iman teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar geraku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos ge teh hina jasa. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Siang pondok ngaran doang. Kampung pondok salilana bodoh. Heran eng mah. Tuh ya urang lamun ningali gedung. Wow. Universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga teh mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga teh ketika urang deuleu kantor DPR isi ka sorga teh kantor ieu tapi lamun urang deuleu majelis taklim deuleu pondok hina ka deuleuna justru melalui ieu lah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang ini hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti eta lah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sodakoh jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah ujang ka neraka sebenarnya santri mah ujang ka neraka santri mah kajun HSBG di kobongna surga tuh cuma percaya waduh segala naon ye atuh cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh ujang ka neraka Demantak santri mah tanajan amalna jore pan di ka nerakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye utawi Gusti mah segede pereup. Ieu naon dia? Ye kula utawi nang ieu jurumiah di utawian. Nah, cak malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cak jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Hindah deui kalawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus bae unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka surgakeun habek tuh. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul